sorana ngageleger naros ka urang kumaha narosna teh buka itu narosna teh itu reuwas teh Allah wahdahu la syarikalah al-malikul mustahiqu bil ibadah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi risalatil 'azimah wa syari'atil musarrafah arsalahu lil 'alamin rahmah wa ba'athahu mutammiman lil akhlaqil karimah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa iqbal amma ba'd. Hadratul mukarram pilengah para alimil ulama anu urang doakeun ku urang mudah-mudahan para kiai, para ajengan, para ustad wal ustadzah khususna nu aya di ieu tempat nu hadir dina ieu wengi mudah-mudahan sing paranyang yuswana sing manfaat ilmuna sing dijembarkeun rizkina sing diijabah doana kalayan mudah-mudahan marantenanana guru-guru urang nu aya di ieu lembur mugia marantena senantiasa ikhlas sabar istiqomah ngabina masyarakat kana jalan anu maslahat mudah-mudahan ngundang ridho Allah sehingga sadayana sing disalametkeun ku Allah dunya wa akhirat. Pilengah pupuh lembur anu ngolah daerah aparatur pemerintah anu hadir nampak hadir name ninggal aya Pak Babinsa, Pak RW, Pak RT, urang doakeun ku urang mudah-mudahan para pamimpin masyarakat ieu sing janten pamimpin anu adil anu ku keadilan pamimpin insyaallah maslahat kasadaya masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para nonoman, hadirin jamaah rahimakumullah. Tipayun urang sami nyangakeun puja kalih puji ka Gusti Nu Maha Suci Allah Rabbul Izzati nu teu kantos pegat ngalimpahkeun karunia rahmat kalih rizki siang wengi urang nampi. Mudah-mudahan urang ku hadir dina ieu wengi dina raraga thalabul ilmi sakantenan mieling Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi oge dina raraga urang ayeuna sasi Sa'ban sareng nyambut Ramadan. Mudah-mudahan urang sing dipandang ku Allah sebagai hamba anu pandai mensyukuri karena segala nikmat anu parantos katampi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak kali ibu hadirin sadaya anu salajengna widian simpuri ngalangkungan lapan bismillah anu ngarandakah ku sajuta hikmah. Widian simpuri kalayan ngalangkungan lapan bismillah anu ngarandakah ku sajuta barokah kanggo ngadugikeun bahan emutanna. Keundang maos sama atos tadi kupun guru di Cicalengka upami ayeuna ngaos deui bilih bosen leres kitu ibu margi abdi ninggal margi tadi tos ngaos marhatoskeun wajahna teh janten cerah katinggalna teh mun diibaratkeun dina leukeun mah nu hadir di dieu teh ibarat sirop ai sirop amis teu lamun digulaan deui giung ai nu giung raos teu matak lamun ayeuna abdi ngaos deui bilih giung margi kitu sim kuring mah mung bade ngadugikeun bahan emutanneun we margi yakin nu hadir ieu teh jalmi-jalmi nu garaduh emutan leres kitu da anu teu gaduh emutan mah moal kersaeun sumping ka pangaosan matak di dieu mah nu hadir sadayana teh jalmi-jalmi nu garaduh emutan. Para bapak, ibu, hadirin sadaya khususna para nonoman binga sim kuring di dieu ninggal seueur para nonoman anu ayeuna nuju leres-leres ngalesuk kalbu ngalatih diri ngolah kepercekaan
Mudah-mudahan ising jantan harapan ibu jeung Rama. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ngadugikeun via disubban dina panangan para nonoman, para pemuda, amrul ummah, urusan umat. In taqaddamtum taqaddamat wa in ta'akhartum ta'akharat. Lamun ngaran pemuda ku sepuhna tos dilatih dirina, diolah ragana, dilesu qalbuna, disina sae berfikirna, maka entong urusan dirina, urusan umat, bahkan bangsa negara jeung agama insyaallah bakal cerah. Tapi lamun namina pemuda wa in ta'akhartum ta'akharat, lamun namina nonoman pemuda geus males hardolin. Naon hardolin? Dahar modal ulin. Maka saud Imam Syafi'i wa in ta'akhartum ta'akharat, bujung-bujung urusan bangsa negara, urusan diri nage bakal surem. Margi gitu sim kuring bingang tinggal di dia seueur nonoman. Mudah-mudahan ieu para nonoman teh kapayun sing janten anu ngagentos sepuh-sepuhna nu langkung sae. Margi gitu para nonoman hidup sadayana saur Imam Syafi'i nu salajengna hayatul fata bil ilmi wat taqwa. Nu namina kahirupan pemuda jeung nonoman teh kudu ku ilmu jeung takwa. Tah ayeuna urang sadayana bade dipayunkeun kana hiji sasih anu mulya nyaeta sasih Ramadan anu buahna natijahna ma'asalaman kajengan dilujeng angkat. Anu buahna tina Ramadan teh nyaeta takwa, Bapak Ibu sadayana. Buahna tina Ramadan teh nyaeta takwa. Namun Bapak Ibu sadayana, moal hasil takwa upami urang teu teu papelakan dina sasih Rajab, moal hasil takwa lamun urang teu miara papelakan urang anu kamari, jeung moal hasil takwa lamun urang teu manen, teu marema dina sasih Ramadan. Naon anu ku urang dipelak dina sasih Rajab, Bapak Ibu sadayana, nu dipelakeun ku urang dina sasih Rajab teh nyaeta salat. Leres kitu. Tiasana salat teh naon? Ieu teh dulur sayana sabab sobar mayunan ujian. Anu melatar belakangi Isra wal Mi'rajna jungjunan saleresna Kangjeng Rasul, Bapak Ibu sadayana, satahun sateuacan Siti Khadijah wafat, Rasul teh neme bebas tina embargo kafir Quraisy. Jadi umat Islam sadayana disimpen di hiji lembah anu dikenal lembah Abu Bakar. Ayana upami ayeuna urang ka Mekah aya jam gadang, teras kapalih tengen aya istana raja Jabal Abi Gubes, tak kahanapna teh eta teh disebatna teh lembah Abu Bakar. Didinya umat Islam salami 3 tahun diberok teu kenging kaluar. Teu kenging kaluar dulur sayana. Istuning kata langsara luar biasa. Nu dagang teu kenging lebet. Tukang cilok teu meunang asup. Tukang baso, tukang cireng, nu dagang beas teu kenging. Dijaga di bibir eta lembah teh ku tentara kafir Quraisy. Maka anu berusaha ngabela umat Islam harita Kanjeng Nabi, istrina teh Siti Khadijah. Ai Siti Khadijah teh pangbeungharna di Mekah. Mudah-mudahan nu hadir di dieu ulah waqafat sateuacan sampeyan ngadampal tanah suci Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Didinya Siti Khadijah pangbeungharna di Mekah seet hartana dianggo BLT ti harita aya BLT teh Bapak Ibu. Bantuan langsung tunai, ontak dijual, belikeun tuangeun, pasikeun ka umat Islam. Tapi tos digerak sanes hiji dua umat Islam dina mangsa harita anu maot
mun enjing aya nu maot sonten aya nu maot kadang-kadang tengah wengi ka kuping jejeritan barudak alit kapangantaran Ka'bah sabab naon sabab lapar teu menak tuangan duwi ka umat Islam harita kadah nuang jukut garing nu dituang ku umat Islam teu beda jeung nu dihakan ku domah. Perjuangan umat Islam luar biasa tapi Rasul sabar. Duwi ka akhirna saatos 3 tahun alhamdulillah pitulung Allah umat Islam keluar kembali dari kota Mekah. Setahun kemudian Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat ibu sadayana. Siti Khadijah teh bojo nu paling dipikamemeut ku junjunan. Aya picontoheun kanggo ibu-ibu ti Siti Khadijah. Ai Siti Khadijah jeung Rasul sepuh mana? Benten sabaraha tahun? 15 tahun. Lalu gitu Siti Khadijah 40, Rasul 25. Tapi Bapak Ibu sadayana upami kaleresan Siti Khadijah sareng Rasul ngarene teu katinggal Siti Khadijah langkung sepuh di batan Rasul. Jadi kelihatanna 15 tahun lebih muda saha Siti Khadijah. Benten jeung istri ayeuna sepuhna carogena langkung sepuh 5 tahun ngareneng we jeung pamajikanana siga kolot pamajikanana matan salakina. Hartosna naon? Siti Khadijah seorang istri yang pandai merawat diri. Wafat ibu sadayana maka kawani kafir Quraisy karogahala kajungjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beuki mahabu. Sabab naon? Siti Khadijah teh jelema beunghar. Pan Bapak Ibu sadayana ka jelema beunghar mah jelema teh sok rada rangkuh, leres kitu nya. Ka jelema beunghar mah tiba heula teh kitu teh Ibu. Matak jelema teh hayangna bala leunghar. Tapi Siti Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, Bapak Ibu sadayana, maka penindasan persekusi ke Kangjeng Nabi beuki mahabu. Sanesa kali 2 kali Kangjeng Rasul nuju sujud di palataran Ka'bah, anjeunana di Masjidil Haram di ragragan ku tai onta kana salirana. Nauzubillah min. Tapi Rasul berhasil melalui berbagai macam ujian. Sabar Kangjeng Rasul. Lajeng Kangjeng Rasul ku Allah diisrokeun, dimi'rajkeun. Intina nampi parentah salat. Maka gubrak megeningan ayat pidawuh Allah wasta'inu bisabri wassalah penta pitulung kaula teh ngalangkungan sabar jeung salat. Jadi lamun urang sabarna nya salatna laras sesuai sareng tetekon maka eta bisa jadi taraje bisa jadi gantar keur ngajul pitulung Allah Subhanahu wa ta'ala. Patarosanana salat anu kumaha kan gitu anu tiasa ngajul pitulung Allah salat anu mi'raj sakumaha didugikeun ku ba'dul ulama as-shalah mi'rajul mukminin salat mi'rajna jelema-jelema nu iman. Abdi bade tumaros Bapak Ibu urang teh rajaban tiap tahun. Kira-kira urang geus sabaraha kali mi'raj ngalangkungan salat? Halo? Ibu tos sabaraha kali mi'raj? Sadinten sawengi urang 5 kali salat fardu teu acan nu sunat. Tos mi'raj salat urang teu acan. Halo? Ai mi'raj teh naik, aya peningkatan kualitas hidup. Sanes urang sok ngadoa waj'alni ziyadatan li fi kulli khair. Gusti jantengkeun keur diri abdi tambih-tambih dina kasayan. Ku cara naon? Ku cara mi'rajna salat. Patarosanana Bapak Ibu sadayana naon anu kudu dimi'rajkeun dina salat. Ieu kadang-kadang jarang diemutan ku jalmi. Kadang-kadang salat nanti ngan sakadar ngalaksanakeun. Terusnya salat nanti asal cupar kewajiban.
Padahal awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah. Hal pertama anu bakal dipariksa ti hiji hamba ya, tina amalna as-shalah nyaeta salat. Mari gitu Bapak Ibu, yuk urang mi'rajkeun salat urang sadayana. Patarosanana kada ieu sing waspada barudak da ieu teh hal pokok dina hirup teh terus kitu nya. As-shalatu imaduddin, salat teh tihana agama, tapi ayeuna loba jelema nu ngalanggar kana agama. Sok Bapak Ibu. Sok pejabat korupsi, ongko Islam, ongko salat. Terus gitu? Ajengan aya nu unggah kalewat tangan, padahal ajengan. Nah, bahkan Bapak Ibu saya mangga sumping tuh Kapolsek Batu Jajar. Di daerah Batu Jajar ieu Bu, aya hiji urang kali usia kurang lebih 15 tahun, hamil, usaha ku akina jeung ku mana. Di mana eta? Di Kecamatan Batu Tercantum mana sumping Kapolsek Batu Jajar. Di Cipati, daerah Pataruman, Kecamatan Cihamplas, aya urang kali usia sekitu, sekitar 15 tahunan, hamil kusak kurang mana? Allahu Akbar. Agamana Islam, tapi kalakuanna Islam. Laras gitu. Di Lembang Cililik, Kecamatan Cililik, aya hiji istri keheul salaki kanu jadi pamajikan nyanak popongkol di papatahan ngadon ngagerewek pamajikanna nyanak we popongkol baletak we dibabukeun kana mastaka kalah kang ngamuk keneh copot bedog dipencit sapat beuheungna. Judi online Jawa Barat terbesar se-Indonesia. Sanes dina Al-Qur'an disebutkeun innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaiton. Geuleuh eta teh nu namina minuman keras, judi, budi nasib, tetaguhan. Geuleuh nu kitu cek Allah min amali syaiton pagawean setan. Pastanibu jauhan ku anjeun la'allakum tuflihun supaya anjeun bagja. Jawa Barat kalebet dilebetna teh Bandung. Panggedena sa-Indonesia. Allahu Akbar. Ya kumaha? Padahal aqimis shalah inna shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkeun salat sabab salat bisa mencegah tina keji jeung munkar. Naon sababna eta terjadi? Sabab jelema can tegak salatna dulu sadaya. Kamari ka Kawa Cikalong, Kepala Kawa Cikalong ngahubungi sim kuring. Makasih aya naon Pak Kepala? Ieu cenah aya anu daftar nikah, kedah kumaha? Ya ieu sapersyaratan lengkap mah. Layani dengan baik cek sim kuring teh. Tapi masalahna nu pamegetna katarajan penyakit HIV AIDS. Hiji penyakit nu leuwih ka ayeuna can aya ubarna. Aya retrovirus. Tapi da teu nyageurkeun eta mah keur supaya bertahan unggul. Aya sabaraha hiji nu HIV AIDS di Bandung Barat tahun 2011 margi simkuring anggota KPA Komisi Penanggulangan AIDS 23 jalmi 2011. 2024 di Bandung Barat nu HIV AIDS leuwih di 20.000. Prepalaisos. Apa Islam? Nah, kayak gitu. Penyakit anu nerekam di masa Nabi Lut alaihi salam ayeuna geus nerekam di Bandung Barat. Jadi pas teu bisa ditawar-tawar deui, urang kudu back to Allah. Uih deui ka Gusti Allah. Di mana ngawitanana? Nah, urang perkuat iman ku amalna nyaeta dina salat aya anu ku urang kudu dimi'rajkeun saberiji aya 8. Catat ya ibu-ibu supaya peningkatan dina kualitas. Kadang kasih kuring saya kecil Ustaz cenah ngaji teh di dieu mah kudu rada rame heureuy tungtungna teh seuseurean we keur ngaji teh. Akhirna eueuh bisa dipikiran.
kumaha tadi teh ngaji teh resep rame terus gitunya. Tapi urang teh teu mikir tungtungna teh aya perubahan bade dugi ka iraha urang kitu. Mengapa Bapak Ibu sadayana? Aya 8 hal anu ku urang kudu dimi'rajkeun ditingkatkeun dina salat. Dina aosan calik antawis 2 sujud urang sok maca kumaha Bu? Rabbi firli wajib. Sok sadayana atuh sing tegep Ibu. Rabbi warjukni wahdini wa'afini wa'fu'an. Coba lenyepan Bapak Ibu sadayana ku urang teh nyanggem nuju cali antawis 2 sujud teh Rabbi firli Gusti hampura abdi teh Gusti hapunten Gusti abdi teh tina dosa ali dosa agung dosa karaos teu karaos dihaja teu dihaja dosa nu heubeul dosa nu anyar dosa nu bakal datang. Rabbi firli patarosanana Ibu taros diri urang kira-kira aya urang pantes teh jalmi anu kengeng pangampura Allah teh ieu kudu ditingkatkeun. Halo Bapak-bapak, ibu-ibu, aya urang pantes teh menang pangampura Allah. Nu manteskeunana naon? Cobi lamun urang rumaos pantes menang pangampura Allah, nu manteskeunana naon? Halo? Sing sapu nu manteskeunana naon? Naon nu jadi alat ukurna? Junjungan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh Rasulullah, Nabiullah, ulul azmi, uswatun hasanah, rahmatan lil alamin, dimaksum terpelihara tina dosa. Bahkan Kanjeng Rasul tos dijamin jadi penghuni surga. Moal aya makhluk Allah nu pangpaeun lebet ka sawarga kecuali junjunan urang sadayana. Tapi Kanjeng Rasul Bapak Ibu sadayana tos dijamin jadi penghuni surga anjeunna masih tobat ka Allah. Dikanyangkeun, ayuhan nas, hai manusia, tubu ilallah, tobat anjeun ka Allah. Fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Manusia tarobat anjeun teh ka Allah saur Rasul. Sanyana kaula tobat ka Allah unggal poe 100 kali. Bayangkan Pak, Bu, Rasul tos dijamin ahli surga 100 kali taubat. Ayo urang tos dijamin jadi ahli surga tak acan. Sabaraha kali taubat sadinten. Maka panteskeun diri urang dihampura ku Allah. Carana seueurkeun maca istighfar. Yuk urang sasarangan istighfar sing ikhlas. Mun aya 100 urang di dieu maca istighfar sakali berarti saruajeung pahala teh 100 masing-masing. Yuk urang istighfar sing ikhlas. Mudah-mudahan ku urang maoskeun istighfar urang sing dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Seueurkeun maca matak bere salam Bapak untuk salat assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah teras baca istighfar. Nah geus salat teh lain geus ibadah nah make kudu maca istighfar. Lamun geus migawe dosa mah istighfar kahartos. Ieu mah geus salat maca istighfar.
Nah hanya lenyepan Bapak Ibu sadana urang mah murah salahna bener nage loba salahna contoh ibu salat salli fardhu isya wa rahmatullahi kiblati anda Allahu akbar kabira alhamdulillah punten anu keketrok di luar ibu nguping teh eta teh salah si buah-buah lagi hutang gitu terus mikiran hutang segala sholat garas gitu Bu jadi urang mah dina ibadah ge loba istighfarana komo dina salahna maka kalau urang teu istighfar teh aduh kabina-bina hiji Robbi dua nu kudu ditingkatkeun dina sholat teh mi'rajkeun ku urang dina sholat teh warhamni cek urang warhamni Gusti pikanya abdi teh Gusti taros diri urang Bapak Ibu produk taros kira-kira ari jelema siga urang pantes dipikanya aku Allah teu ya da digoncangkeun kamari teh ku kebijakan gas teu meunang aya di pengecer tapi ka ngantri leres Bu syariatna manusia hakikatna mah ku Gusti aya gasna teh ngan ayana di ditu tuh pan riweuh jelema teh komo lamun ku Gusti dileungitkeun gasna sok bade kumaha jeung bakal leungit makana disebatna ge gas minyak bumi bensin segala rupi disebatna teh energi tak terperbarukan pasti bakal leungit cacak-cacak aya keneh oge pelakeun ku Allah teh kana hate manusia tahan heula pan ribut Ibu leres teu sok sumburing bade ka kantor di Batu Jajar biasana macet teh tos beres SMP ka ditu BRI ka ditu meh macet ieu mah kamari mah ngantri gas di pasar keneh macet Masya Allah luar biasa Bu nah hanya Allah masih musibah gitu warhamni pikanya abdi teh Gusti patarosana pantes teh urang dipikanya aku Allah ibu gaduh pembantu atau nepi gaduh kurang kali we jeung ibu teh mamah bade eta aya periog sareng apa ka ulema wayahna nya teh itu seseueun umpuk itu pangeseukeun licinan dina bubruk mangga mama cek urang kali teh ibu uih seseuhan beres licineun rapi di bumi resik tuangeun tos nyampak eta gaduh urang kali ku aduh pikayung-yungeun sopan rengkuh pinter geulis boga budak ibunya amoal cacak lamun budak bantangul oge urang teh kanyaah we ku budak mah nyaah nya nya komo lamun budak pikayung-yungeun nyaahna teh nya gitu tah Allah ge sing nyaahna ka urang Bapak Ibu sadayana carana kumaha urang sok ngucapkeun raditu billahi robba abdi ridho Allah sebagai pangeran abdi lamun urang bener ridho Allah sebagai pangeran urang syaratna minimal 2 hiji siap dititah diparentah kadua siap dicare muka hiji siap di kadua siap di canu bener tukang som da apal di mana-mana ge loba panajing Bapak Ibu sadayana ayeuna pada suping ya Ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun diparentahkeun ku Allah saum nah da karek esuk bulan Ramadan ieu teh Ramadan teh puasana ngawitan iraha ari lebaranana iraha acan ge acan puasa geus nanyakeun lebaranna iraha aya nu kitu aya Masya Allah jadi sing ridho diparentah ku Allah kumaha jelema nu ridho diparentah begitu sumping panggilan Allah hayya 'alas shalah hei manusia lain anjeun teh butuh lain anjeun teh loba cita-cita hayu ka dieu salat atuh
hayya 'alal falah, ayo supaya menang kebahagiaan. Lamun urang hasil cita hadir cek Allah tadi gerok ibu. Bahkan tercukup Allah ngagerok 5 kali sadinten. Gumrah deh panggara Allah. Wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayam ataka rabbuka maqamam mahmuda. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultana nasira. Wa minal laili jeung dina sebagian waktu penting patahajjat bihi tahajud anjeun dari dinya nafilatan lak sebagai ibadah tambahan keur anjeun. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan pangeran anjeun ngangkat anjeun kana derajat anu terpuji. Saha jelema nu hayang hina tur dihina aya teh ya. Moal aya jelema mah kabeh hayang mulya tur dimulyakeun. Moal aya jelema nu hayang dihina. Bahkan jika kajen gelut daripada dihina wae. Terus gitu. Hayang mulya teh kacik Allah ka dieu atuh sok ka dieu. Wontennya kamu nu tos sararpun mangga raraoskeun. Anu yuswana tos langkung ti 50 tahun mah puleung teh tara ngagoplek terus nepi ka subuh kaberangan. Aya we teteh memeh subuh teh lilir leres teh Bu. Nu tos di atas 50 tahun mah aya lilir memeh subuh teh kadang jam 3, kadang setengah 3, kadang setengah 4. Leres teh Bapak Ibu. Lilir terus kajaman kecewer kahampangan sare deui we teh. Aya nu sok kitu aya. Nu mana jalmina maka ngemut. Dah ngemut. Rabbi fili wajburni Gusti tamalan kakirangan abdi teh Gusti tutupan kakirangan abdi teh Gusti. Kira-kira pantas teh kekurangan kita ini ditutupi oleh Allah? Pantas teh. Kudu kumaha sangkan kekurangan orang ditutup. Lamun orang punten abdi sok kadang-kadang seuri sorangannya lamun nyanak mobil tukang truk aya tulisan dina truk teh sanes pelet nu teu mati tapi beungeut nu teu matut cenah kitu. Abdi sok seuri we. Bapak Ibu sadayana lamun urang rumaos teu matut eta rarai tutupan ku akhlak. Tutupan ku akhlak. Lamun urang rumasa kurang ya harta, urang teh kokoronya sok malatosa. Tutupan eta kakurangan teh ku qanaah. Iya Bapak Ibu sadaya. Tutupan ku tawakal. Pan Allah meningatkeun wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sing sajelema nu tawakal ka Gusti Allah maka ku Allah bakal dicukupkeun. Naon tawakal teh ngerahkeun sagala daya upaya kemampuan dimaksimalkeun tapi tetap ridho karena katangtosan Gusti Allah. Rabbi firli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni Gusti paparin abdi teh rezeki Gusti. Tah ayeuna seueur jalmi nu katipu Bapak Ibu sadayana urusan rezeki teh. Nya leres teh. Matak anger we ripuh hirupna teh. Ongko usahana teh gede. Ongko usahana teh loba tapi ripuh. Naon sababna? Sabab aranjeunna gaduh pandangan yen rezekina teh tina usaha unggul. Mata kadang-kadang lamun usaha teh ini poek datang poek Bapak Ibu. Ceuk paripaos naon istuning banting tulang padahal teu dibanting-banting tulangna teh ngan bakat kuripuh eta usaha. Naon margina sabab berpikir urang Sunda mah geuning sok anu nyebatkeun mun teu ngakal moal ngakeul mun teu ngarah moal ngari. Leres gitu mata akhirna teh usaha we hapot-hapotan padahal nu namina panto rezeki teh seueur. Leres usaha jadi bagian tina panto rezeki anu disayukikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi aya panto rezeki anu sanesna mana? Hiji rezeki teh aya nu dijamin ku Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Teu samata-mata Allah ngagelarkeun makhluk di alam dunia angin dina tanggungan Allah rizkina. Bapak Ibu sadayana, Nabi Sulaiman alaihi salam
hiji kali waktos ajeuna sumangun ka Allah, ya Allah makhluk salira sabinten ieu mah ku abdi tanggung jawab rek di parapan cek Nabi Sulaiman kumpulkeun katuangan karek dicapluk ku hiji makhluk ke beak ibu didinya Nabi Sulaiman obat ayeuna di Indonesia aya nurutan Nabi Sulaiman kabeh rek dibere makanan gratis taruh si barudak di tos kabagian makanan gratis aja tuh teu kabagian istighfar kudu nama loba nu teu kabagian nah Bapak Ibu jadi kumaha atuh panto rezeki teh aya panto anu dijamin ku Allah mana contohna lamun urang teu tiasa ngarenghap kumaha Bapak Ibu? Naon kan? Sok tahan napas. Panas kana dada teh Bapak Ibu. Tapi Allah nyayogikeun oksigen, kan tos urang nyuhunkeun ka Allah. Pami jalmi ka rumah sakit satabung teh 100.000 kita nu badag teh. Lamun satabung saep sadinten berarti sabulan teh kudu 3 juta. Satahun teh berarti 36 juta kurang hirup tos sabaraha tahun lamun kudu meuli karek oksigen tahu Allah dijamin dipaparin tanpa minta eta rezeki nu dijamin orok naon makanan nu terbaik keur orok air susu ibu saha nu ngajamina Allah buktina naon hiji istri hamil bro lahir eta murang kali ngadak-ngadak pinareupna pinuh ku cai susu leres teu pinuh ku cai susu dalam budak geus galedeh mah teu aya caian apal di mana ustad pan abi boga pamajikan di imah sakumaha urutan budak dikenyot geda eueuh caian aslina mata bapak-bapak cing atuh tong tamarakan eta mah jatah budak tong sok disorok ku bapana mata ayeuna loba muncul di masyarakat teh stunting naon kata stunting teh penurunan kapasitas otak gara-gara naon ASI teu mencukupi naon sabna bapana milu nyorok eta masalahna mata Bapak kada uningan kan nu katuhu rada amis nu rada asin nu kencang rada amis. Eta teh di mana apal usah ke panawi ge boga di mana. Itu nya ayeuna dijamin ku Allah rezeki teh Bapak Ibu. Tong haliwang dijamin aya oge rezeki teh anu kedah ngalangkungan pantau usaha. Matak sok pada usaha teh. Tapi dina Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah fantasiru fil ardi lamun geus negakeun salat neme bertebaran di muka bumi ya mah memeh salat geus ini atuh kurang berkah eta Bapak Ibu saudara 2 tilu aya rezeki teh anu ku Allah dipaparikeun kalangkungan salat teh kumaha nu berjamaah sahur Kanjeng Rasul baik sebelum dilanjutkan kita perhatikan yang berikut ini sahur Kanjeng Rasul Bapak Ibu sadayana man hafadha ala salawatil khamsi ma'al jamaah sing saha jelema anu memelihara salat 5 waktu sartana berjamaah falahu khamsata asya'a catat budak santri maka keur eta jelema teh 5 hal ti Allah dibere 5 kauntungan naon hiji la yusibahu faqran fid dunya moal dinasibkeun fakir di dunia tuh maka naon sababna ayeuna di Bandung Barat teh 1.800.000 menurut BPS data kemiskinan eta mah data kenyataan aduka data kemiskinan di Bandung Barat teh di atas 30%. Ya Bapak Ibu saudara. Tapi kenyataan mah loba nu fakir. Loba nu miskin. Nan pedah teu tercatat. Naon
alat ukurna tingali we di masjid lamun subuh pinuh teu, mun lohor pinuh teu, mun asar pinuh teu, mun maghrib pinuh teu, mun isya pinuh teu, jumaah we pinuhna teh. Padahal jelema eta kene leres teu. Padahal saur Rasul lamun jelema bener-bener gumanti memelihara salat 5 waktu barina berjamaah, maka ku Allah bakal dibebaskeun tina kapakiran. Bapak Ibu sadaya, dibebaskeun tina kapakiran hiji. Nu kadua, jelema anu memelihara berjamaah teh Bapak Ibu sadaya kaina sasisiam ieu. Pan siangna siam wongina qiyam. Siangna saum wongina negangkeun salatnya eta salat tarawih. Pan tarawih sunat komo 5 waktu berjamaah Bapak Ibu sadaya. Nu berjamaah nu kadua nu bakal dipasikeun ku Allah yarfa'illahu ta'ala anhu adzabal qabr. Bakal diangkat ku Allah ti jelema siksa kubur. Patarosana aya siksa kubur teh aya. Na'imu haqqun wa adzabahu haqqun. Nikmat kubur teh aya, siksa kubur ge aya. Abdi ngagaduhan bukti empiris. Bukti empiris teh teu nginyeum panon katingali ku sorangan. Lain abdi ningali di jero kubur lain. Kaleresan sim kuring teh Bapak Ibu sadayana ayeuna teh ditakdirkeun jadi ketua tim penilai keseimbangan tukar menukar tanah wakaf anu terkena proyek nasional PSN, proyek strategis nasional. Di Bandung Barat aya 2, hiji Upper Cisokan, kedua kereta cepat Jakarta Bandung KCIC. Kantos naik kereta api cepat Ibu. Kaca naik atuh. Abdi nuang permen polo naik di Padalarang dugi ka Jakarta can beak. Permen can beak geus nepi. Luar biasa. Tah, mun Ibu naik kereta cepat di Padalarang begitu keluar stasiun langsung lebet terowongan Tegalaja eta teh Bu. Di luhurna teh aya kuburan 850 lampu kuburan. Sabab dihanapna aya terowongan kereta api, maka eta tanah wakaf teh kudu dipindahkeun kuburanana. Nah, make kudu dipindahkeun bahaya. Lamun teu dipindahkeun ke kereta api ngaliwat kan hanapkeun terowongan ararasup kadinya kan bahaya. Penumpang 100 barang keluar di terowongan jadi 200 kan lieur. Makanya dipindahkeun. Nalika dialihkeun kuburan, nah sabab abdi ketua tim, abdi hadir Bapak Ibu. Ternyata abdi melihat dengan mata kepala sendiri tulang talen di jero kubur teh beda Ibu. Panjalmi teh lamun dikuburkeun teh kitu teh nya bisa ngigirkeun. Misalnya itu kiblat, ieu mastakanna di dieu, sampeana di dieu. Lamun kulit jeung dagingna tos teu aya, berarti tulang teh kuduna mapai? Manyang gitu maksudna. Tulang mastaka, tulang belikat, tulang punggung, tulang panggul, tulang pimping, tulang bitis, tulang kaki. Terus gitu. Patarosanana nah abdi ningali di kuburan teh aya tulang anu ngabunuh. Mun di kuburna nangtung atawa diuk maka harti. Panieu mah ngagoler nya ngigir. Kan kudu naon tawajuh kudu disangeureupkeun kiblat. Matak lamun ibu teu damang bade salat teu kiat ngadeg calik, mun itu kiblatnya kieu. Lamun teu kiat calik nya ngigir. Ngan lamun nya ngigir berarti kedah ka dieu tah, mastaka ka ditu. Mun teu kuat nya ngigir maka kudu ngagoler. Ai ngagoler mah kieu. Sampean diarah kiblat. Mastaka dia ngan mastakana kudu diganjelan ku angel. Sangkan nalika takbiratul ihram wajah menghadap kiblat. Kumaha goler ge geus teu mampu, geus teu inget-inget, nya atos atuh da teu wajib salat nu kapiuhanna. Napasna ge geus eueuh nya salatan we kitu kudu. Kitu Bapak Ibu sadayana. Ta eta naha? Make ayat naon eta teh tulang anu ngabunuh.
Abdi menakan oge tulang anu berserakan kudu nama maya ieu mah berserakan bukan caura di jero kubur teh. Tulang tungkai ngahiji jeung sirah tulang leungeun aya di handap berserakan. Abdi oge menakan aya tulang nu suhu hideung sehingga dapat ngaduru. Tapi aya oge jenazah padahal dikubur tos langkung 30 tahun masih utuh. Subhan. Makanya Bapak Ibu sadayana di dia kuburan paling mana Ibu? Paling mana kan itu? Tah, uih di dia tong uih ka bumi ka kuburan. Kata sing dari Bu. Ceuk saha? Ceuk Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa ahadahumul maut, lamun datang ka salah seorang di antara maranehanana maut, qala nyarita jelema di jero kubur teh Robirjiun. Lamun ku Allah didohirkeun eta gogorokan jelema di jero kubur, urang pasti bakal melotot sarerea Bu. Lamun datang ka salah seorang di antara maranehanana maut, maka jelema di jero kubur ngajerit maratan langit ngoceh maratan jagat, kumaha gogorokanna Robirjiun, Gusti balikeun deui abdi ka dunya Gusti. Balikeun deui abdi ka dunya Gusti. Saur Allah rek naon maneh yang balik di dunia, la'alli a'malu shalih fi ma taraktu, supaya abdi bisa beramal soleh naon anu baheula ku abdi ditinggalkeun. Engke mah Ibu jelema anu sok tara berjamaah teh ngajerit hayang balik deui hayang negakeun berjamaah. Engke mah di jero kubur jelema koret cap jahe buntut kasiran keket mengkene mere gehese bororaah ka batur ka dirina ge koret meuli pedak saminggu teu beak-beak. Koret ka diri ge komo ka batur. Aya aturan meuli pedak caina di lobaan tutupan kunyuk dicocolan teh caina we hungkul. Allahu akbar. Kabina-binanya. Engke mah ngajerit salaki anu sok salingkuh ka pamajikan engke mah jeritan. Tah, Bapak. Si emut Gusti aya menda hampura ka pamajikan salah pamajikan anu nginjem lamun unyak-anyuk tara bebeja ka salaki. Engke mah jeritan Gusti balikeun aya menda hampura. Anu sok ngeuseun baju salaki di kodok dina calanana aya duitan tara dibebeja ka salaki teh. Aya nu sok itu aya. Rumahna jalmina oh tobat Ibu tobat. Oh akbar. Ceri mungkin budak anu bahula tak barudak anu bantangur pisan kanu jadi kolot ujang sholat ayo we ngoprek HP dari urang mah papajuh geus dibere HP Ibu angkat ka Jepang pun adi euna di Jepang Bapak Ibu sekalian budak nepi ka SMP tidak diperkenankan nyekel HP tuh di Jepang. Israel budak usia 0 tahun sampai SMP temenan nyekel HP. Di urang mah pepeju budak leutik daripada ceurik dari HP. Tuntungna dididikanna dibikeun ka Yahudi. Aya nu kitu di urang loba. Terus kitu nya. Beli teu percantan mangga Bapak Ibu enjing sumping tuh ka rumah sakit jiwa di Cisarua. Loba barudak anu kena schizophrenia. Kieuan tahu teu nyekel HP. Abdi kantos di Cisarua. Kieu we. Leungeun teh kitu. Gadget teh korban gadget. Kieu we. Jimbeuring taros ade pengin apa? Facebook saya ada yang membaca ceurik ya Bu. Blog saya ceurik ngareret ka gigir nyedung. Nauzubillah min. Maka hati-hati. Hati-hati. Mangga Ibu dipaparin palawangan heula Bu. Teraskeun Bu. Jejeritan Ibu. Maka tuh kubur unggal dinten teh salaresna mah gegeroan Bu ka urang.
Ceuk eta kubur sadinten teh 5 kali ngagoroan manusia teh. Kumaha ceuk kubur teh kieu Ibu, Bapak sadayana kadaya da bakal kadarinya. Pami abdi jujur, kengeng abdi jujur Pak. Iya abdi ningal nu aya di dieu Masya Allah, astagfirullah tuh. Ieu teh tarereh itu. Aslina Bu. Tarereh. Kapungkur menuju Anom, lamun menuju cari kelami, dek ngadeg teh gacang set. Datang we umur, tos cari kelami siga kieu pada ngadeg teh. Allah, Allahu Akbar. Aya nu tos kitu teh aya. Tereng gitu. Kapungkur mah Bapak Ibu ketuk tilu kenang 2 erloji diputer dari untuk tilu tinggal 2 nu hiji geus unger deui aya nu tos secara roplok waos tereh nu kitu teh hal itu tah engke ieu ruga-gugahkeun di masjid teh tongkolot barudak ora kudu tampil abdi kamari nuju di dago ku sasisian reuwas atuh aki-aki ngagorowok teh di masjid kieu ngagorokna teh waos anun ilmu paur aki-aki eta nu ngomong si horeng lain gitu nyariosna teh waktos tabuh tilu sahur sabab geus lemong jadi waos anun ilmu paur tah udah produk orang kadang tampil nya bulan Ramadan teh udangkeun Allahu Akbar. Ieu Bapak Ibu sadaya mata eta kubur teh ngagorowok sabenerna mah ka manusia teh ayu hanas hai manusia ieu teh sumping deui nya penceramahnya alhamdulillah berarti abdi teh habis hai manusia cek eta kubur teh Ibu anak Baitul Wahdah tempat anjeun hirup sorangan. Hei, Bapak Ibu, anjeun teh bakal sorangan di jero kubur. Macak ceuk eta kubur teh paja'ala kamu nisa anjeun kudu ngajadikeun pibatureun hirup. Bu, Ibu, mun Ibu maot saha bakal ngabaturan Ibu? Bapak kasaeun moal. Pak, lamun Bapak pupus Ibu kersaeun nyarengan moal. Oh, Akbar. Kunaon atuh pibaturan hirup di jero kubur teh paja'ala kamu nisa anjeun kudu ngajadikeun pibaturan hirup anjeun di jero kubur kunaon? Bikiraatil Quran, ku bacaan Al-Qur'an. Masok di surana Ibu. Sabar setiap we sabara ayat HP nu dibaca WA mah Facebook mah Twitter mah naon deui segala rupa dibaca teh kadang bangun tidur buka bersarapan maca di jalan muka di sekolah di tempat gawe muka tampolana nepi ka peuting dek sarege masih keneh muka iraha maca Qur'an nih padahal eta teh pibatureun hirup di jero kubur. Da jelema anu sok maca kana Al-Qur'an mah fid dunya qarina eta bacaan Qur'an teh di dunya bakal marangan wa fil qabri munisa di jero kubur bakal ngarencangan wa 'ala sirati nura dina sasak siratal mustaqim jadi cahaya wa fil qiyamati syafi'a dina poe kiamah bakal nyapaatan bacaan Qur'an. Tuh cekubur nu kadua ayuhan nas ana baitud dulma kaula teh tempat anu poe kabina-bina panawiruni caangan ieu kaula teh caangan kunaon bi qiyamul lail ku salat peuting yuk urang latihan ieu latihan Bu aya teh kan pada Ramadan pasti dina Ramadan saena gugah teh memeh subuh leres engal begitu gugah teh kajaman gosok gigi wudu salat tahajud karek 2 rakaat mah biasakeun 2 3 ceuk eta kubur teh ana
Baitut turab kaula teh tempat anu pinuh ku taneuh luhureun taneuh hanapeun gigireun sakuring bungki pahmilul firas maka anjeun kudu mawa amparan ka jero kubur teh ibu mawa al-katif nu halus ameh nyaman di jero kubur naon eta teh bid'ah dolalah maksudna kunaon ibu amparanana bil a'mali shalih ku amal shalih ta ieu ngaos kieu ulah dianggap enteng Pak sok sanajan kaganggu ku motor nu ngalangkung mobil nu ngalangkungkeun teu naon da wayahna pan ngaosna di sisi jalan leres itu urang teu keng teu keng amek da memang eta ge hak aranjeunana keur ngalangkung leres teu naon tapi Bapak Ibu sadayana ieu ngaos kieu teh sok sanajan di sisi jalan kita dianggap enteng abdi nampi hadis ieu ti almarhum al-maghfurlah pun guru majengan ayat di campuran kan tos ngawurukan hiji hadis kasih kuring anjeunna jang Rasul kantos ngadeuh kieu saur mantenna inna haulal arsi manabiru min nurin sanyana dina sahanapeun arasna Allah aya mimbar tina cahaya mimbar teh panggung alaiha qaumun dina eta mimbar teh aya kaum aya jalmi-jalmi libasuhum min nurin raksukanana tina cahaya wa wajhuhum nurun wajahna bercahaya sementara sajen mah keur kekermekan di padang mahsyar disemprot ku panon poe 7 ieu mah teu istinun dina mimbar kahormatan make baju jelema di mahsyar mah uratan wa khufatan teu make baju teu make senal bitis paada kesang teh misul udun tengah ceuli jelema kekermekan dina kesang sorangan tapi aya jalmi-jalmi nu ku Allah dimulyakeun cicingna ge dina panggung kehormatan make baju tina cahaya wajahna bercahaya bakat kubungah qala qail naraskeun sahabat man ya Rasulullah saha aranjeunna teh ya Rasulullah qal Rasul ngawal hum aranjeunna teh al mujalisuna fillah jalmi-jalmi anu resep calik dina majelis-majelisna Allah mata calik lain lelempangan aya dina pangajian teh kasep kitu nya kan aya dina pengajian teh lumpang ka hareup lumpang ka tukang lumpang ka gigir kitu nya leres ngajarkeun teh salengkah-lengkahna 10 kahadean matak leuleumpangan terus keur ngaji teh al mujalisuna fillah nu resep calik di majelis-majelisna Allah saha deui al mutahabbuna lillah anu saling pika cinta karena Allah 3 opat saur kubur teh ana baitul afai kaula ke tempat satogala mata kadang sing kuring hanya ieu teh tulang teh berserakan ka dieu mancaura sok tinggal dina film animal lamun buaya ngahakan naon eta teh ngahakan mangsana sok dibuat babet kitu ban ieu dibeureun ku orai sujaul akrab teh gegel di depan huluna 7 cenah bejana wallahu a'lam berserakan tulang teh fahmilut tiryak maka anjeun kudu mawa tameng ka jero kubur teh kunaon bi bismillah biasakeun nyaeurkeun maca bismillah la yadurru ma asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 5 ceuk eta kubur teh ana baitu su'ala munkar wa nakir tempatna pertanyaan munkar jeung nakir Bapak Ibu pakasratu qaula la ilaha illallah lamun urang hoyong tiasa ngawal patarosan munkar nakir seueurkeun maca lafaz la ilaha illallah sang Ibu ade urang teh dikubur ya 7 lengkah jelema ninggalkeun pakuburan urang ku Allah dihudangkeun tiba-tiba datang makhluk anu pikasieun anyar pinangi sorana ngageleger naros ka urang kumaha narosna teh marobuka itu narosna teh ibu reuwas teh apa dia loba jelema nu nanya jelema
Lewas teh. Bayangkeun ku urang lamun urang di jero kubur sorangan. Rek kumaha urang matak dina malam pertama cek Kangjeng Rasul jelema di jero kubur teh kal gharikil mugawwid leuwih ibarat jelema nu diteuleum ka karepekan. Nah, alhamdulillah urang ayeuna lebat sasi Sa'ban, kamari disebut Sa'ban ya. Eta catatan terus diangkat ku Allah. Oke, di akhirat Bapak Ibu yudhillahul mu'min yaumal qiyamah. Bakal nyakatan Allah ka jelema nu iman dina poe kiamat. Terus dibukakeun catatan amal hiji jalmi Allah naros ata'rifu dan bakada, ata'rifu dan bakada, ata'rifu dan bakada, ata'rifu dan bakada. Manehnya kok ieu? Dosa maneh nu ieu tah, nu ieu dosa tah ieu nu ieu. Kumaha urang ngawalar payunan Allah. Manusia maneh teh ku kaula dibere panon jeung paningalina, tapi nah lo bari dipake ningali anu teu puguh. Dibere ceulik jeung pangdengenan tapi nah ngadenge nu teu puguh. Dibere suku jeung lengkahna tapi loba ngalengkah kana nu teu puguh. Lain kudu dipikadito ku kaula, kumaha urang ngawalor Bapak Ibu? Siga hiji suami atau hiji istri kapanna ku pasangan suami istrina nuju salingkuh kapangi basa rek kumaha? Bujeng-bujeng nuju jinah abdi subhanallah moal disebutkeun namina ngan aya pengusaha restoran lah di Bandung sareng di Tasik di Ciamis istrina di Bandung carogena usaha di Ciamis aku restoranana duanana curhat ka sim kuring hiji kali waktos cek bojona teh rek ngalongok bapana gitu di Ciamis leo saya ka ditu pas ubing teh ka restoran ari bapak di mana kabeh karyawan teh ngajarak hok dipengker bu bari rada ngadeg-deg karyawan ge ibu pas tinggal dipengker teh keur jeung bojona nu anom bari teh apa bener pas keur kitu pisan naon kitu teh kitu pokona kabayang teh bu pamajikan nu kolot ningali salaki jeung nu ngora keur kitu Bandungna teh nepi ka ayeuna eta kajadian teh terjadi tahun 2000 salapan, akhirnya ke 2025 berarti ke 14 tahun can cager kene aduh ya Allah kumaha urang ditaros ku Allah jaga ata'rifu dan bakada ayat teh jalmi nu tiasa nyumput lamun gawe dosa ayat teh Allah makanya Bapak Ibu kasempetan mudah-mudahan urang saya sing dirugikeun ku Allah yuswa teh karena sasi Ramadan sarta sing tiasa ngalaksanakeun ibadah nu paripurna. Naon sabna? Hiji man pariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Sing saha jelema anu bungah ku supingna sasi Ramadan diharamkeun jasadna tina seuneu neraka. Tira hubunganna teh tu ti kamar di Rajab, Sa'ban persiapan. Maka Rasul sering pisan saum dina sasi Sa'ban persiapan. Dua dina lebat sasi Ramadan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi sing sajelema nu saum didasarkan ku iman jeung berharap ka Allah maka dihampura dosana anu teu payu man qama Ramadana sing sajelema nu ngandengkeun salat dina bulan Ramadan salat nu di mana nu dimaksud tarawih ibu da salat nu sanesna oge osok dilaksanakeun di luar bulan Ramadan harus kitu nya salat pagi jeung salat tarawih nalaras-laras dipelihara maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi dihampura mata cek Rasul ragim an furajulin cilaka jelema rugi jelema dakhala alaihi Ramadan labat ieu jalma kana sisa Ramadan sumbang falakha terus keluar ieu jelema dina bulan Ramadan falam yughfar lahu tapi manehna can menang pangampura Allah naudzubillah min makanya usahakeun raih takwa. Nah, cirina takwa naon? Hiji terakhir Bu, pasumping pencerahan sanes. Hiji ciri takwa teh al khasyatu minal jalil. Sieun ku Allah nu Maha Gagah. Tinggalina Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada
radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbahu. Tuh geuning surga teh keur jelema nu iman amal soleh bari ditungtungan manehana teh sieun ka pangeranana. Jadi ciri jelema takwa nu pertama al khasyatu minal jalil, sieun ku Allah nu maha gagah. Patarosana naon anu kana dipikasieun ti Allah? Hiji al khasyatu min adzabillah, kudu sieun ku siksa Allah ibu. Sabab saringan ringanna siksa dina neraka nganggo naon eta teh tarumpa atawa titingcakan seuneu neraka kaluhurna mah teu dinuruk tapi otak ngagolak. Nauzubillah min. Dua, jelema anu kedah dipikasieun ti Allah teh naon? Al khasyatu min adamil ghufran, kudu sieun teu dihampura dosa. Makana lamun urang sieun teu dihampura dosa, istighfar ka Allah, hampura lamun aya jelema nu salah ka urang, jeung lamun urang romaos lepat, nyuhunkeun dihapunten. Ulah berkilah, naon salah urang sama teu salahna naon? Ini sombong. Urang teh seueur kelepatan. Nu katilu nu kedah dipikasieun ti Allah teh al khasyatu min adami qabulil amal, kudu sieun amal urang teh teu ditampi ku Allah. Makanya lamun hoyong ditampi, pastikeun urang ikhlas ngan ngumpul karena Allah. Nu kadua, pastikeun amal urang didadasaran ku ilmu. Nu katilu, pastikeun amal urang teu diruksak ku hal-hal nu mata ngancurkeun amal, kaya nu ria jeung sum'ah, hayang ditingali jeung hayang dikuping batur, hartina henteu ikhlas. Nu kaopat, nu dipikasieun teh al khasyatu min mauti su'il khatimah, kudu sieun maot sumul khatimah. Jadi al khasyatu minal jalil, ciri jelema takwa nu kahiji. Nu kadua, ciri jelema takwa teh nyaeta al amalu bitanzil, beramal teh berdasarkeun aturan anu diturunkeun ku Allah. Kasaha? Ka Rasulullah, ti Rasul kasaha? Ka para sahabat, terus ka dieu ka para ulama. Jadi kudu puguh guruna, Bapak Ibu sadaya dina amal teh. Makana cek Rasul alaikum bi mujalasatil ulama, mesti anjeun teh mujalasah jeung ulama. Maka tadi simpurin di awal doakeun ieu para kiai, para ustaz, mayorides sing paranya miswana, amin. Anu salajengna ya ar-ridho bil qalil, jalma nu takwa maridho kana paparin Allah. Sok sanosa sakedik naon sakedik teh dunia. Apapun dunia ridho we kana katangtosan Allah. Terakhir jalma nu takwa teh nyaeta Bapak Ibu sadayana al-isti'dad liyaumil akhir, bersungguh-sungguh mempersiapkan diri ke hari akhir. Mudah-mudahan urang sing janten hamba-hamba Allah anu husnul khatimah. Yuk urang ibu sadana pungkas ku doa. Sadaacan ke doa anu sanesna. Ieu doa simkuring nampi di almarhum tipun guru Kyai Haji Jalil Asy-Syatibi, anjeunna nampi di almarhum al-maghfurlah wa khair Manunjaya. Kieu doana teh la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma ahyina 'alal islami was sunnah wa tawaffana 'alal imani wat tawbah. Daya di pangeran kajabi Allah anu haq tur anu pertela. Muhammadur Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Shadiqul wa'dil amin. As-shadiq anu bener, al-wa'di anu menepati janji tur anu percaya. Allahumma ya Allah ahyina hirupkeun abdi sadaya 'alal islami dina Islam was sunnah jeung sunnah wa tawaffana jeung mautkeun abdi sadaya 'alal iman dina kayaan iman wa taubah jeung dihapunten sagala dosa. Yuk urang aoskeun eta doa, mudah-mudahan ieu wengi sing dijantenkeun ku Allah al-lailul lailu nikmah, wengi anu dipinuhan ku nikmat Allah. Tapi urang nadongkeun Bapak Ibunya supados ibu-ibu ararapal. Abdi sakali Bapak Ibu sakali. La ilaha illallah. Al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah
Shadiqul wa'dil amin. Allahumma ahyina alal islami wa sunnah wa tawaffana alal imani wa taubah. Maka orang muslim sesama La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma ahyina alal islami wa sunnah wa tawaffana alal imani wa taubah. La ilaha illallah haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma ahyina alal islami wa sunnah wa tawaffana alal imani wa taubah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma ahyina alal islami wa sunnah wa tawaffana alal imani wa taubah. Ala hadhihi wa ala kulliyatin salihah tawassalna ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu saking biasa dibikir hapunten anu kasuhun kang samilutang anu ditedak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.